Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma'laha mustila. Inna tariqa sanyana jalan pikeun nyambungkeun ka akhirat. Sanyana jalan pikeun nyambungkeun ka akhirat eta syariatun jalan teh kahiji kudu aya syariat. Wa tariqatun kaduana nyaeta kudu aya tarekat. Wa haqiqatun anu katiluna nyaeta kudu aya hakikat. Ieu jalan pikeun nepikeun seseorang bisa tembus, bisa nepi ka akhirat nyaeta kudu make tilu resep ieu. Hiji nyaeta kudu make syariat. Oke diterangkeun naon aya syariat. Kadua nyaeta kudu make thariqah. Lain tarekah aya wiridan lain. Katilu nyaeta kudu make hakikat. Pasma mangka kudu ngadengekeun anjeun laha kana ieu anu kabeh ma kana katerangan musilah anu bakal dicontohan eta mah. Naon cenah ari syariat, naon cenah ari tarekat, naon cenah ari hakikat, pasma laha mamusila dengekeun kumaha ke bakal dicontohan. Naon ayeuna syariat. Jadi saparantos nerangkeun susunan ayeuna takwa nyaeta takwa teh sieun ku pangeran teh taat ka pangeran. Apakah ia nemuan dina parentah, apakah dina larangan secara dohir jeung batin bari aya rasa ngagungkeun ka Allah jeung risi ajrih ka Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna rek nerangkeun nyaeta jalan-jalan nyorang nyaeta nyorang ayeuna mun tama ka akhirat. Sabar kutilu ieu bakal gampang ngajaga ngarasa mariksa kana takwa. Jadi takwa anu tadi nu jadi patokan jadi kunci segala kabagjaan jeung ngajauhan ayeuna tina pangrentep tina kahayang nafsu teh ieu teh nyata bisa sempurnana, bisa ayeuna ngawujudna, bisa ngabuktina teh di mana-mana aya syariat, aya tarekat, aya hakikat. Kakara engke bisa ngabangun takwa. Lamun takwa teh nyawa syariat, teh nyawa tarekat teh takwaan paling ge ayeuna jadi baju takwa, jadi masjid at-taqwa kaituna teh jadi lain takwa beneran gitu. Ari ayeuna mun tama aya takwa anu bener mah kudu nyaho syariat, kudu nyaho tarekat, kudu nyaho ayeuna mun tama hakikat. Aya tarekat teh nyaeta anu bisa nepikeun ka akhirat teh nyaeta ayeuna mun tadi teh jiga ayeuna mun tama lamun urang erek neangan erek nyokot ayeuna mun teu berlian teh inten datanya mah ayeuna mun terupana mah nu aslina mah inten teh bejana teh nyaeta di mana di dasar laut cenah ayeuna teh inten teh. Lamun urang ayeuna mun tama hayang meunangkeun eta ayeuna mun teh inten nya ayeuna mun teh jubar wae kitu bejana ayeuna mun tama inten teh di dasar laut jubar kitu teh make naon teu make alat, teu make ayeuna mun tama parahu mun dieu mah, teu make ayeuna mun tama alat ayeuna salam. Ujug-ujug ayeuna mun tama karepot teh kaditu. Kira-kira beunang eta inten mah modal paling oge ayeuna mun teh masalah jadi perkara koyor. Begitu ayeuna ngadenge inten ayeuna di jero
Gejar laut, jauh ayeuna hayang aing namun teu ida kada salaut, moana kumaha aing kujubar. Kaya ayeuna mun teh mulai beunang internal ya. Jauh ayeuna mun teh eta surga teh ayeuna mun teh mangke teh di akhirat teh aing ayeuna mun teh hayang ka surga. Hayang koja apapun aing hayang ka surga we. Kumaha mana doraka? Kumaha aing gitu. Nah, jika ayeuna mun teh kitu eta teh nyaeta disebut teh nyaho ayeuna kana hakikat tapi teu make syariat tapi teu make ayeuna tarikat ngan aya tapi teu jadi patokan dongeng ayeuna kerasa ajengan keresek kumaha ayeuna mun teu ajengan keresek keur ngaos ayeuna buta tadi tuliskeun dina buta teh dongeng ayeuna pengarasa ajengan ayeuna mun teu ajengan imam teh nyata keur nyarioskeun ayeuna ieu manjada wajada jelema anu kayem mah sok asal kayem pasti ayeuna parang kitu tah ieu ayeuna mun tah ieu mah ada dongeng aing ayeuna mun tah ngajait teu bisa alat ayeuna mun tah teu boga tapi inten naon inten ayeuna mun tah hayang kumaha carana ieu da para umat teu boga alat salam teu boga tapi nyaho inten teh aya di mana? Nepi tahu we. Pikir. Ngan ku kayang teh pan ieu mah dongeng ayeuna mun teu wajah manjada wajada teh ayeuna mun teh masing sareng bagian pati parang aku make we. Pokona mah ayeuna mun teh naon? Arek ayeuna mun teh merek nyabat inten deuk ditahu we da teu boga ayeuna alat selamat. Ditahu. Teuing sabaraha bulan, teuing sabaraha minggu gitu ayeuna mun teh pan ieu dongeng janda wajada teh ari eta ayeuna mun permanawan eta laut teh nyaeta di tempat nu dipake panyaeuran cai ayeuna ti laut teh dinya teh tempatin gitu tempatin ieu jin tiriseun gitu sabab ayeuna naon di bajuran wae ku cai awan eta jelema ngamok teh jeuna teh aya sia cenah kunaon aing ngalapoe di sabuan gitu aduh hampura euy da urang teh lain deuk jadi ka maneh urang aya hayang naon bebeja atuh aing teh hayang inten ngan inten aya di laut da teu bisa teu boga alat aya mun teu masalah teu boga parahu nya kapaksa we mun ngomong ka aing panyakeun plek ka aing panjin teh macam we tah ya tahu naon dongeng manja tah panyakeun ku jin gitu ayo mun bebeja ayo ka aing panyakeun ayeuna mah eta mah atuh terus sama ka tahu sing ayeuna tapi ka belut-buluan orang jam-jaman oge atuh dari nang laut banyak kan eta mah dongeng manjada ayeuna mun tawajada gitu manjada ayeuna mun teh wah loba dongeng manjada wajada keun ayeuna sekarang ka pagi deui mah orang dongeng deui ya maknya lain ke dongeng atuh aya pandongeng aya dongeng kudu ayeuna aneh pandongeng aya nu mentem eta mah bisi di mana nu kitu teh pandongeng dicaritakeun aya dongeng teh nyaeta ngabogodo dok gitu ngeng ceuli aya dok ngabogodo parate ngabogodo ceuli parate ngabogodo ceuli kitu ayeuna mun teh kudu make nu tilu ieu alat paranti nembuskeun nyambung kenepungkeun ka jalan akhirat teh kudu make nyaeta anu tilu ieu dina ayeuna mun teu keterangan bahwa jelema anu deuk nyorang ka akhirat urang eta ayeuna mun teu ngaji ieu mah hayang naon ayeuna mun teu urang teh hayang ayeuna hayang ka surga urang teh hayang ka surga hayang ayeuna mun teu urang teh salamet ayeuna mun teu di masar gitu urang teh hayang salamet ayeuna di kubur gitu saja buat salamet di dunya nya di dunya hayang salamet terus dina waktu sakarat hayang salamet dina waktu di kubur hayang salamet dina waktu ke di masar hayang salamet dina waktu dihisab hayang salamet dina waktu ditimbang amal hayang salamet dina waktu urang muntas kana tukang cerokong takir hayang salamet geus teu kayaknya mah geus saena ka surga hayang salamet dina tempat-tempat anu bakal kasolat urang nyaeta anu hakikatna dimulaina teh tina alam ayeuna mun teu kubur gitu
tina aya namun tema alam barja. Alam barja sebenarnya pertengahan ke akhirat acan tidurnya geus ayeuna ya pertengahan. Kita waktu gerbang. Nah, engke nunya nama dimulaina nyaeta di mana tina ditiup sakalana. Eta mulai kiamat, mulai masuk akhirat. Ditiup ayeuna songsong jebur ya hancur kabeh ayeuna. Nah, mulai akhirat, mulai nyata hari akhir dirinya ayeuna mulaina. Tah hayang salamet dirinya dimulai eta, tapi kaituna hayang salamet kabeh. Di alam masa, di alam ayeuna mun terdiman di alam hisab lahir. Tah kudu make tilu alam teh teu bisa dipisahkeun. Teu bisa dipisahkeun dia aya namun teh oge. Kudu aya namun tamakka poe. Kudu aya namun tamakka. Yen tilu aya namun teu menang kakosongan, teu menang kakosongan. Sabar, lamun urang aya namun tama ieu nyepeng hakikat hukum teu make syariat eta salah. Ieu aya hakikat teh. Ari hakikatna jelema ka surga ku amal atau ku rahmat pangeran. Ku rahmat cenah geus nyahonya, ku fadl, ku kurnia, ku rahmat pangeran asupna. Tah mun dijieun hakikat eta kalau aya mun tada lain ku amalna jelema ka surga mungkin ribet-ribet kudu ribu ngaji, kudu ribu salat sagala, kudu ribu puasa. Kalau apa ai pangeran teu ngerasakeun maka surga jelema puasa jelema teh aya kawas ada pangeran eta teh nyepeng hakikat tanpa naon bisa dibenarkeun jelema aya namun tama anu pikiran anak itu salah batil teh salah aya namun kalau pedah-pedah mentang-mentang da asupna jelema ka surga mah lain ku amal na kunaon ku rahmat pangeran ku nyaeta ku fadl ku kurnia yeuna pangeran benar gitu tapi aya teu make syariat apa salah gitu tuluy aya namun teu syariat teh nyaeta aya namun anu tanpa hakikat itu adalah kosong kumaha aya namun ya nu penting aya namun urang aya namun asal kelakonan begitu salat asal salat puasa asal aya namun teu puasa eta make syariat akan bae aya namun teu make naon aya namun teu nu penting urang asal aya salat urang aya namun teu asal aya namun teu nyaho naon teu nyaho aya namun teu menyerah tungkul teu puguh aya namun teu tujuan teu puguh aya namun teu eta oke salah model ieu cenah ieu lamun aya di jelema tuluy aya namun teu ngomong kadetara salat aya namun teu salat atuh gitu dan geus tadi pancontohna salat atau aya namun teu batur salat aya namun teu wajib salat riuh ribet segala apa di anna sahidul ajali ai jelema geus dijieun bagian geus aya ajalina teu kudu ribu ai geus alam ajalina paksina kitu surga teu kudu ribet make diri capek-capek salat itulah aya namun tamano nyaeta nu kitu teh hakikat teu make aya namun tama syariat kalau jelema deuk dibanjakeun Allah dirina pasti wae bakal ka surga aja teu salat kuring teu kudu ribu terus salat sagala salah da anu bakal ka neraka mah nya tadi mana-mana ti dituna nasibna di neraka najan salat oge di neraka angel bae ka neraka itulah aya namun kesalahan prinsip nyata kitu teh hakikat teu make syariat ari aya namun tamah anu syariat teu make hakikat mah contohna sahabat aya namun bagi urang ngaji urang salat urang mah lamun ayeuna teu dibere surga teu aya namun tamat tadi bibita aya namun termasuk surga mah moal dek salat jadi aya namun tama urang mah ngaji teh peda aya namun termasuk Allah keur di surga
urang pada salat teh beda aya namun teu bakal ka surga gitu eta teh nyaeta syariat anu tanpa hakikat walau la amali dakhol Tuhan walau la amali lama dakhol Tuhan mun kuring tara salat mah cabut sia ka surga mun kuring aya nu teu puasa mah cabut sia aya nu jadi nganalkeun surga teh nya ku amal ku syariat padahal hakikatna jelema ka surga teh cerita di oge kunaon ku rahmatna Gusti Allah tuh ieu dianalkeun kadeta urang aya di depan geus ulah dek nganal ieu bakal jadi asup ka surga pasti bakal ka surga urang nu kitu ngaranna syariat mah dijalankeun dan aya namun teu make naon teu make hakikat pokona badak kumaha aya namun teu syariat mah teu aya namun dipikir engke mah ka surga mah Gusti kumaha Gusti we abdi mah ayeuna bade kanggo ka Gusti we dina nara kanggo ka Gusti eta mah ayeuna bade ka surga teu kumaha Gusti we kumaha Gusti we da terang abdi mah atuh kitu ieu mah abdi mah taat we nganggo ka Gusti heuh ngatur aya namun ka surga kok jadi mastikeun deui kana dek aya namun ka surga jeung da kieu deui lamun aya namun mah ieu surga adalah tina amal urang tina ibadah urang da aya lagi aya namun tadi pikiran sabaraha rakaat ya aya namun teu masalah sapoena aya sabaraha ari aya namun tadahar sabaraha kali ari ngamokan aya namun teu napas sabaraha aya namun 500 sabaraha ribu napas aya sia salat kitu patut aya namun teu kumaha hirup teh geus aya namun teu manjing kudu dibayar ku surga sagala bener nya urang aya ngagungna Allah ieu gitu teu aya sapoe teu aya dahar nginum make eta geus kudu aya make jeung aya namun teu dibayar ku surga jadi itu mah jelas ya atuh padahal Allah eta lamun urang aya nganalkeun aya namun ka surga kepenteng we abdi Gusti aya namun teu ieu begitu aya namun salat abdi tak ka kantor gitu ngaos aya dari ka kantor abdi doraka aya namun teu matara abdi teh tuluy aya namun teu mata Quran sampai aya salamatan gitu nah ieu jelema teh dangan kami hadir kudu aya namun teu kudu dikalkulasikeun cenah kudu hitung-hitung asal urang hitung gitu nah mata aya we dongeng hiji aya namun tamah jami anu ibadahna 500 tahun teh 500 tahun teh eta teh aya namun teh ibadahna teh 500 tahun teh di dasar aya namun teh malu anu teu make naon nu teu make ningali para patut darah kasakit nu 500 teh darah kasakit ya disebut babadan begitu aya namun tamah erek diasupkeun aya namun tamah ka surga sok aya namun tamah keur asup aya namun ka surga ku rahmat alim Gusti abdi mah ieu hayang ku ibadah abdi 500 tahun hayang aya namun teh ku ibadah abdi 500 tahun dianggo pamuli surga Gusti 500 tahun ibadah teu aya rakaat teh nah ieu mah cenah aya namun tamah jeung nangka ya jelema teh cenah cing aya namun geura hitungan teh pangitungkeun malaikat aya namun teh eta nu ku kami geus dibikeun ka manehanana ayeuna di dunya gitu tuluy ayeuna jeung amal manehan anu 500 tahun teh jeung geus dibikeun ku kami ulah ka surga mungkin lah ulah ayeuna mun teh pek teh hitung punya hitung dikalkulasikeun pek teh cenah teu kurup jeung naon sabulah acan eta teh ibadah sabaraha 500 tahun bari eueuh naon rakaat sabulah pangon geus teh saibah aya surga aya namun teu aing kumaha Gusti aya surga mah tong sok aya namun teu ngajagokeun aing aya namun mah ieu salat bakal aya namun sasup ka surga ku salat ieu nya aya namun tadi 500 tahun aya namun teu makukuran sabulah geus teh saibah kau ibadah ieu patut jeung make orang ka ongko jeung make kalamun ongko pan itu mah usuk itu mah 500 tahun pada aya namun teu make ngalamun teu make malau urang mah aya namun teu masa kalau malau da sebutkeun teh aya namun tamanya ieu pengajian urang disebutkeun hebat teh mun dibandingkeun nya eta jeung kelas anu
sahamapun urang jeung anu tarang ngaji pisan ieu teh nyata kacebutkeun bager soleh jeung nu tarang ngaji pisan. Mun jeung santri mah kerasan ieu teh. Entos jeung ajengan ngaji kieu lamun keun sahamapun jeung nu tarang ngaji pisan soleh ieu. Berhebat ya namun majelis ulama kesalahan gitu kuatan jarawan eta teh keur aya namun teh itu teu karena itu saja tuluy aya namun teh dibanding jeung santri aya namun teman-teman itu jurumiah acara aya namun dulu aya namun tanawan teu harti tuluy aya namun teh apa henteu katalan henteu kapaham henteu tema aya namun tangajin naon ngajin hiup we tuh menceklas itu mah tapi ceklas haram mah aduh masyaallah 12 balik ka sahur tadi aya geus sawe hebat ya cek itu mah matak ayeuna aya kaidahnya tah anu kieu teh disebut teh min babi sayyiatil muqarrabin hasanat min babi sayyiat min babi sayyiatil Allahumma shalli ala sayyidina min babi sayyiatil muqarrabin babi hasanatil abrar hasanatil muqarrabin lamun keur kelas-kelas aya namun tamah anu salureun ieu teh goreng patut kita aya namun teh lamun keur kelas-kelas aya sahanapun gitu matak para nabi oge geuningan ari para nabi aya namun tamah osok dorakata mungkin para nabi dorakata mungkin para nabi dosa teu henteu nya ai kanjeng nabi ada eta cek saha cek anjeunanana cek sabab di kelas eta mah nu kitu teh naon nu kitu teh naon kumaha ikal kurang-kurang nya ya mun teh kitu-kitu wae euna doraka gitu sakitu solehna sakitu hebatna tapi ke kelas-kelas eta mah level eta naon maka dipilih we nyata para nabi nyata ya para nabi naon ulul azmi eta mah anu sama sakali eta mah anu aya namun teu sama sakali padahal anggaran anjeunna mah ngangken dosa panawi mah rasul mah masuk mustahil aya nu maksiatna tos kembali deui nyata kana pokok jadi ari make hakikatan pak syariat itu salah lamun aya namun tema syariat tungkul tuluy aya teh hakikat kosong tidak ada aya namun apa-apa hayo we segala teh urang dekat surga ieu da boga salat da boga sedekah da boga puasa da boga aya namun takuran urang aya namun teh teh nganalkeun amal ka surga nganalkeun amal padahal tadi oge ku logika oge lamun aya namun teh dibanding-banding ieu kanikmatan aya Gusti Allah Subhanahu wa taala di dunya eta ge geus leuwih tina amal urang gitu geus leuwih tina ibadah urang ai urang aya dadek nagih ayeuna demo ka Allah deuk menta surga ku amal naon baru amal kieu tapi 500 tahun ya tadi teh saimah tak karewe cenah atuh Gusti abdi mah aya namun abdi hayang aya namun ka surga teh aya kurofat Gusti we da teu saimah teh mah heuji atuh tak ayeuna tong sapani aya namun teh mano deuk meuli surga ku amal teu saimah henteu aya namun teh saimah tadi dia aya namun teh di dieu ge aya namun teh aya dongengna aya hiji jami ieu di Bani Israil di kaum Bani Israil baheula aya eta aya namun tamajang teh ngaduduk ibadah di dieu mah nya 70 tahun di dieu da jeung aya namun tameta jami nyuhurkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala hoyong dijantenkeun sasarengan sareng para malaikat hoyong disarankeun sareng para malaikat da jeung aya namun tama Allah Subhanahu wa taala ngutus salah satu malaikat titah ngabejaan eta jelema teh
titah aya ngabejaan naon titah ngabejaan ieu amal anjeun ibadah anjeun nu 70 tahun teu pantes nyaeta ka surga teu pantes nyaeta di Quran aya ka surga cek eta malaikat utusan Allah barang ayeuna mun tama didugikeun eta berita ku malaikat ka eta jalmi anu ibadah ngaduduk 70 tahun teh nah aing ayeuna nuhun teu bogeungan teu layak aing teu pantes ieu ibadah 70 tahun dipake meuli saha teu saimbang dipake meuli ayeuna mun teu masukna kakara ayeuna mun teu eta kurang ibadah teh nyaeta bahasa teh nahnu khuliqna lil ibadah urang mah hendak ayeuna budak-budak ayeuna mun teu masuk surga ayeuna mun teu ibadah teh ngaku we da ayeuna mun teu kuring diciptakeun teh saur Gusti Allah Subhanahu wa taala lil ibadah wa ma khalaqul jinna wal insa illa tong loba ting ayeuna mun teu ngalamunan surga tong loba ting ayeuna mun teu ngalamunan ayeuna mun teu surga tuluy urang ayeuna mun teu ngalamunan amal nyaeta dek ngandal amal keur muri surga eta ari ayeuna mun teu surga ngarah urang getol malah ayeuna mun teu kudu urang teh ayeuna mun teu kudu nya ayeuna kumaha ayeuna mun teu aya surga teh kumaha kanikmatan kumaha kaina eta ngarah jadi ayeuna mun teu urang naon ngarah ayeuna jadi getol kena teh ngarah teh roja aya roja berharap ayeuna tadi mastikeun ieu aing salat maka bakal ka surga ieu ngaji bakal eta mah mastikeun ari roja mah lain berharap anu tinggi ka Allah Subhanahu wa taala kudu roja mah hayang mah kudu anu ulah mah mastikeun amal pasti bakal ka surga eta ulah ari urang ayeuna mun teu amal getol hayang surga eta mah kudu ari hayang surga mah ngan mastikeun Allah maksudkeun ayeuna mun teu maulah gitu jadi ayeuna mun teu kitu payang bagi lana annahu maka abdi perlu ibadah ka Allah Subhanahu wa taala dan masa diciptakeun ku Gusti Allah nyiptakeun ayeuna mun teu urang supaya ibadah tak ulah ayeuna mun teu sesuai yang diciptakeun anak urang supaya ibadah ka Allah Subhanahu wa taala barang ayeuna mun tama eta malaikat geus mulang deui unjukan di Gusti ila ya anta alam maqala Gusti Maha Mulia kana naon anu diomongkeun ka eta jalmi teh Gusti Allah Subhanahu wa taala idan wa tabdil an ibadatina eta jelema teu ngabayeur dina ibadah ka kami ai kami teh nyaeta anu bageur teh anu barahan teh anu tukang aya nu la nu aritu anu kami ge moal ngabayeur teh eta jelema ku sabab eta jelema teu ngabayeur ti kami terus ibadah ka kami oge moal ngabayeur teh eta jelema saksian malaikat parajan kabeh saksian malaikat parajan kabeh bahwa ayeuna mun tamaan qad qafarta geus dijamin eta jelema deuk dihampura ayeuna mun teu ku kami dihampura mun ayeuna mun teu pangampura ayeuna kami fasyari'atun kasabinatin wa tariqatun kalbalisum haqiqatun durun kola fasyari'atun mangkari syariat eta kasabinatin saperti parahu wa tariqatun jeung ari tarikat eta kal bahri saperti lautanana summa haqiqatun mangka saterusna ari hakikat mah eta durun saperti inten berlian mutiara gola anu mahal eta durun. Nah, urang ayeuna contohkeun naon ari syariat, naon ari tarekat, naon ari hakikat. Syariat mah nyaeta saperti parahu. Syariat saperti ayeuna parahu. Ari tarekat teh jalan saperti lautanana.
aya parahuna eueuh lautna bisa maju moal aya laut tuh ya aya namun teu eueuh parahuna bisa aya acung ka laut moal tanpa parahu moal gitu ulah mikiran kieu bari teu parahu ge ku aya namun eta mah eta ieu berbicara aya namun teh normal aya namun teh sagala oge bukan urang ge aya namun teh bisa ngobrol aya namun teh jeung urang luar negeri di dieu mun baheula mah mustahil mun baheula mustahil ada aya namun kapan dunia sudah di telapak tangan gitu mah dunia sudah di telapak tangan aya nama hayang naon hayang nyaho naon hayang ngobrol jeung saha tinggal aya namun taman trek pan baheula mah eta teh mustahil can aya namun taman can aya HP mah gitu nya baheula nya engke mah can aya namun tama ngagorlongkeun naok saja tapi ayeuna ka Jakarta ayeuna baheula mah pan ayeuna waracisnya macam di akhir zaman mobil can aya motor can aya ngagorlongkeun naok saja bakal tapi ka naon bakal tapi ka Jakarta aya pake goyong teh jalan tol aya mah tuh ya aya namun teh eta na kecepatanna ya eta teh naon aya kareta cepat ya eta teh 15 menit teh bejanan 15 menit can aya naon ka Jakarta itu bener we tarolong teh aya pan baheula mah can aya nya jadi aya namun dalam kerja canggih aya namun teknologi pan teu kabaca itu teu kabayang jadi urang ngabayangkeun ayeuna aya jadi aya namun lamun aya parahu tapi eueuh lautanana bisa maju parahu eta moal ulah kieu mikir babari gusur we maju di gusur mah atawa aya namun tamake aya lautanana ngan eueuh parahuna bisa anjuk ka lautan moal geus ayeuna sementara ari udagang teh anu tujuan teh hayang inten hayang mutiara ari mutiara inten teh ayana di mana nah maka bakal bisa ngahasilkeun eta inten hiji kudu boga parahu ulah kadua aya namun tama kudu aya lautan manya aya namun tama inten pan di jero lautan aya lautan teh aya di mana inten gitu kadua aya kakara geus kitu tuluy ancug aya namun tama kana lautan fakta eta teh aya namun ta satiap anu ngala inten berlian satiap anu ngara mutiara pasti menang teu atuh satiap anu ngala mah beurang urang ge kieuan gitu satiap anu acuh ka laut pasti bakal menang naon bakal menang aya namun teh inten meureun ayeuna urang ge kieuan nya ai sakur mah gitu sakabeh anu acuh ka laut pasti bakal menangkeun eta naon urang ge kieuan lamun sakur eta mah eta mah kieu bahasa ayeuna Sundana mah mimilikan gitu ngan lamun mimilikan anu urang bari ngajedog gitu lain memilikan mereka mah nah ya gitu tah ari memilikan manu itu tabarang teh ieu teh aya namun tama naon urang aya namun tama salat urang ngaji urang aya namun tama puasa gitu memilikan teh ka surga mah tapi ieu mangan sakoror kahoyong kahayang gede ai kenyataanna mimilikan we iya nama siapkeun parahuna ancukeun ayeuna ka laut kalebok ayeuna teuleum ka laut nya mimilikan manawi aya milik manawi aya nasib meunang eta inten teh pan tadi ge teh sakur geuna oi eueuh milik hokeun bae ari geus aya syariat mah geus ancuk ka laut mah begitu ayeuna mun tama salat dijalankeun puasa dijalankeun zakat dikaluarkeun munggah haji ayeuna mun teu jalankeun doraka ayeuna mun tamatara begitu ayeuna mun tamakan itu tuluy naon teu dikasurgakeun wios Gusti nu penting abdi manggagugu ka Gusti mangga bari ka nerakakeun ge kira-kira ayeuna pangeran ayeuna mun teu kira-kira aya anu jelema iman jelema ayeuna mun teu ibadah tuluy ayeuna mun nerakakeun aya bejana teh jelema iman malah jelema iman mapan Allah ngadawkeun innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha
boro-boro ayeuna nu bageun, boro-boro nu daek taat, nu daek ibadah, nu tukang neraka wae asal teu musyrik ku Allah rek dihampura asal dikeresakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Komo ari balageur mah, komo ari daek ayeuna mun tangagugum ka Allah Subhanahu wa taala kitu. Ngan di mana-mana urang diasupkeun ka surga ulah gojeh kitu. Kumaha gojeh teh? Tuh tingalikeun aing teh ada teu salat, atuh aing teh ngaji lain eta kanyah pangeran. Eta mah kanyah pangeran. Lain ayeuna ladang, lain ladang asli ibadah urang anu saimbang jeung ibadah urang teu saimbang. Ari ibadah urang jeung hargana surga mah teu saimbang. Nah kitu ternyata teh syariat seperti perahu, tarekat seperti lautan, hakikat seperti intan berlian. Jadi jelema teh hayang naon? Hayang intan. Jelema teh hayang mutiara anu berharga. Didinya ieu namun teu bersaing, dirinya berlomba ieu jelema naon? Tah lamdak berlomba sok aya namun teh siapkeun parahuna, siapkeun ayeuna ngajukeun ayeuna mun teh maka laut, maka ayeuna mun teh teuleum. Tangke meunang teu meunang mah eta mah kumake kitu. Aya nu meunang alhamdulillah. Ai pek aya nu mun teh teu meunang kan bae da geus usaha kitu. Kan bae da geus usaha. Atiga urang we meureun ayeuna leutik kanananya, leutik kana orang. Naon ayeuna dagang urang? Hayang duit. Hayang duit. Naon ayeuna mun teh kuliah hayang naon? Hayang duit. Naon ayeuna kabur ge hayang duit kitu. Geus ayeuna hayang duit mah hayang duit ke mana loba? Hayang duit ayeuna saeutik malah aya di dia oge na kentreng kita kenal nyamot ayeuna saeutik mah kitu. Ieu mah hayang loba. Hayang ayeuna duit loba, setiap pedagang kabagit. Setiap ayeuna mun teu anu gawe loba duit. Wios Gusti Allah atas teh. Nah gitu ayeuna mun teh mah babari ayeuna mun teh kaya wios Gusti ayeuna kumaha Gusti we. Da ayeuna mun teh mah angkat atos ti bumi. Ngan lamun kieu hayang loba duit teh eta kae. Teman-teman, tapi sok aya kitu, teuing eta mah rahasia gitu. Jadi eta mah naon? Gawena teh kaciri. Gawena teh naon umum aya mun lain teh digawe da sabarna mah eta teh. Lain teh digawe aya mun teh sabarna mah. Jadi aya mun teh mah gawe tara, dagang tara, duit naon? Urang teh nyalamun gitu. Atuh dapan maneh mah hares kitu teh nya. Jadi cuma digawe, jadi gawe naon teh tempo waktu maranes gitu atuh. Jadi teh nyaho berang-berang yang aya namun tak aya duit padahal ieu mah berang naon? Atuh si eta aya namun teh lawan duit aya namun teh di mana? Maneh teh nyaho gawena sarua ripuhna. Ripuhna mah aya namun teh mah sarua gitu. Tah tanaga eta teh lamun nyaho leuwih tina tenaga dagang, leuwih tina tenaga kuli. Pun bisa mah ayeuna urang ngamanfaatkeun ayeuna peuting teh. Ngamanfaatkeun peuting apa kurang mah kieu penting teh. Aduh aing isuk-isuk kaberangan. Padahal gajina 100.000, 200.000 ayeuna mun teh mah. Tuluy penting dipake naon? Ari ieu mah wae urang mah sareh wae aing ge usahana naon? Penting teh gede matina penting mah. Gede ayeuna matina penting mah angkat bae moal ka harti kulang-kulang. Tuh logisnya tong ya khusus para santri we khusus aja teman para tong turut kehana saya namun teman teh gawe aya namun teman teh duit aya teh boga ribu aya tong khusus para santri kalebur jadi ada ngan lain teu usaha lain ngan urang teu nyalaho itu usahana yang aya ripuna ge leuwih aya namun teh digawe di pabrik lebih aya nanti digawe dagang gitu. Petak mah dia we aya namun teh duitna babari oge. Fasyari'atul akhun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bi'amri wa nahyi jala fasya
syariatun mangka ari syariat eta akhdun nyokot nyepeng bidinil kholiqi kana agama pangeran anu ngadamel wa qiyamuhu jeung nyaeta ngalakonanana jeung ngalakonanana eta dinil kholiqi bil amri kana parentahanana wan nahyi jeung nyaeta ngalakonan ngajauhan netepan kana laranganana injala anu jelas-jelas aya namun tamaeta nahyi jeung amri jeung nahyi teh. Jadi urang kudu bersyariat teh nyaeta kudu nyepeng kana agama Allah Subhanahu wa taala. Kudu aya namun teh nyepeng kana agama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kudu nyareat teh kudu Islam heula. Nyareat teh nyaeta kudu naon? Kudu iman heula. Kudu berpegang teguh nyata karena agama Allah ternyata agama Islam teh inna dina indallahil Islam geus aya namun termasuk karena aya namun tema agama Islam jalankeun agama Islamna aturan Islamna ayeuna jalankeun kumaha ngajalankeunna eta dina aturan Islam parentahan Gusti Allah na laksanakeun lakonan larangan Gusti Allah Subhanahu wa taala jauhan itulah ieu namun tersebutkeun nyata syariat lama para komendik di tafsirul qaul lah saparantosna beres dina nyarioskeun perumpamaan contoh nyontokeunna para ulama kana eta syariat tarekat jeung hakikat ayeuna nyaeta bade ngajelaskeun makna-makna pengertian-pengertian kumaha pengertian syariat, kumaha pengertian tarekat, kumaha pengertian nyata hakikat. Ari syariat teh nyata nyepengna urang jeung nuturkeunna aya namun tengah urang kana agama Allah. Tegasna kudu Islam, kudu iman. Ditambahan aya namun tangajeng ngaguguna ka Allah, turunna ka Allah kana parentahanana jeung ngajauhanana kana laranganana. Itulah aya namun tadi disebutkeun nu sebutkeun syariat. Itu aya nu disebutkeun syariat. Qala Syekh Ali bin Hayani radhiyallahu ta'ala asy-syariat ma warada bi taklif. Ari disebutkeun syariat teh anu kawarid nyaeta tuntutan aturan hukum-hukum agama, hukum-hukum Allah, hukum-hukum Rasul. Disebutkan nya syariat teh kieu wajib, haram, sunat, makruh, weunang eta. Syariat-syariat teh ma warada bi taklif. Anu aya namun tamadatang kadinya karena eta perkaranya eta tuntutan Allah, tuntutan syara wajib, haram, sunat, makruh, beunang. Itu disebutkan syariat. Ari hakikatnya eta maha sholat bihi ta'rif. Anu aya namun tama hasilna tina ina tarif eta mun wajib kumaha tarifna wajib ma yusabu ala fahlihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Di mana-mana aya namun tama dilakonan eta bakal diganjar, di mana-mana ditinggalkeun eta bakal disiksa. Tah engke hakikat mah moal bisa diatur ku eta gitu. Manya Allah jadi atur ku makhluk, manya Allah diatur ku tarif eta. Gusti, kan Gusti tak aya namun tema abdi ge baheula keur aya namun tema di mana keur di dunya sok ngaos. Wajib teh sakur aya namun teu perkara anu di mana-mana dilakona digajar. Mun ditinggalkeun tah abdi teh sok salat ku si mana gajaranana.
Mana ayeuna jadi ayeuna mun teu hakikat mah hasil tilu tadi. Tah hasil teh ngaranna teh nyata hakikat teh. Hasil teh ngaranna teh hakikat teh. Ari ayeuna mun teh kete nu sok salat, aya ayeuna mun teh ka neraka. Padahal aya secara definisi mah mayusa wala pali. Tuluy ayeuna mun teh mah aya anu langsung ka surga, ayeuna mun teh mah naon. Nah, geuningan ayeuna mun teh mah aya dina ayeuna mun teh masalakakum fi saqar atau naon wailul lil musallin. Ongko ayeuna salat tapi ayeuna diasupkeun ka neraka. Well, nyata alladzina hum an salatihim sahun. Anu ayeuna mun teh mah salat nah hare-hare ka mana-mana ayeuna usum alhawu we. Eta ayeuna mun teu salat tapi bakal asup kana neraka geuningan ayeuna mah hakikatna mah jadi neraka we kumaha Allah we. Kumaha ayeuna mun teu Allah we tinggal memener ayeuna mun teu salatan 1000 kali alus bener ulah dipastikeun salat eta ka surga gitu. Itu mah naon hakikat teh gitu. Sok sing bener sing alus salatna. Ngatur-ngatur aing pasti ya ka surga ya salat ya. Pasti aing ayeuna mun teu kumaha Quran ya ka surga ya pasti aing. Eta mah ayeuna mah hakikat orang tahu. Pasyariatu muayyidatun bil hakikati. Syariat teh diperkokoh diperkuat nyata ku hakikat. Ari hakikat muqayyadatun diikat ku naon? Jadi antara syariat yang hakikat ini nyata nu teu bisa dipisahkeun. Jadi syariat mah nyata wujudna pagawean urang syariat teh anu mana nyata lillahi pikeun Allah. Wujudna ayana salat, ayana puasa, ayana mun zakat, ayana parentahan kudu thalabul ilmi ieu, ayana parentahan ayana mun kudu ngahaji imsa kabehna kawajiban eta. Tuluy ayana pagawean ninggalkeun maksiat, ninggalkeun paharaman anu ayeuna mun karana Allah jeung nyaeta ngalaksanakeun kana syarat-syarat ilmuna pagawean ibadah eta. Disebutkeun syariat teh anu mana ayeuna ilmuna biwasitatir Rasul. Allah Subhanahu wa taala ngutus rasul kita naon kita nyontohan gitu. Tuturkeun ayeuna mun teh cara naon cara Rasul. Geus we tong atur-aturan ayeuna mun teh mah ieu mah kana hakikat mah wal haqiqatu ari hakikat mah suhudul afali ningalina pirang-pirang ayeuna mun pagawean billahi ari eta mah ditilena pagawean mah ku Allah. Jadi lain ku urang kan aing urang masuk ka dieu curang aing mah ka curang aya. Aing ayeuna bukan saboga ieu napa ayeuna mun teu nganilai sorangan Allah mah anu nganilaina urang mah anu ngaguguna. Begitu ayeuna murid ujian teh urang punten Bu, Pak, abdi teh ulah ayeuna salapan 10. Nah, matur ayeuna mah teh. Urang ayeuna nu nganilai murid ayeuna ngagawean. Ujianana ayeuna mun teu nganilai hayang naon? Hayang sakayang murid itu. Begitu urang dititah ayeuna ku Allah, titah salat, ulah ayeuna doraka. Tuluy ayeuna mun teu geus ngalakona, Gusti, abdi teh ka surga keun. Teu bisa Gusti. Kudu ka surga. Sabab naon ayeuna mun teh Gusti bukan dawuhkeun. Yuma yusabu ala fali wa yu'aqabu ala tarkihi. Geus jadi wal istislam ligolabatil hukmi bitakdirin la biwasitatin. Jadi ayeuna mun teu disebutkeun hakikat teh geus we ningalina kana sakabeh pagawean teh eta ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saya pabari ayeuna mun teh dek hakikat ayeuna tadi teh dek hakikat di akhirat dek hakikat ayeuna mun teh dunya gitu. Ya ayeuna mun teh urang ya dek ngalih hakikat ya, dek ngalih hakikat. Ya ayeuna mun teh mungkin lamun urang dek ngaji teh urang sababna syariatna
diajak ku si anu dibejaan ku si anu eta teh naon aya namun teman ningali aya namun teman pagar malah aya namun teman eta mata kurang aya namun teman dek aya namun teu ngaji teh diajak ku si anu dibejaan ku si anu oh kita aya namun teman ngaliratkeun hakikat lain suhudul aman billah ku Allah sia lain ku sia eta da mesti ku sia digusur oge Allah teu ngarasakeun mah gitu Allah ayeuna teu nakdirkeun moal ya Allah ayeuna kata qal istidlal di galabatil hukmi urang ayeuna mun tama sumerah kana li galabatil hukmi kana galib-galibna hukum kepastian bitakdirin nyata kana takdir jadi ulah nganalkeun kana wasitoh ulah nganalkeun kana perantara tapi urang kudu nganalkeun kana naon kudu kana takdir kana sanyana mah takdir Allah we takdir anu alus lamun urang daek ibadah teh takdir ti Allah anu alus adapun ayeuna syariatna adapun wasitona tukang lantaran ti si itu eta mah kadar ayeuna tukang lantaran sakadar ayeuna tukang lantaran kumaha ari tarekat eta mah karek hiji engke ayeuna mun teu maca ditontokeun nya tarekat kumaha ari tarekat wa tariqatun akhdun ila wa wallahu a'lam bisawab